Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Haturan kaum dangu sadayana wilujeng wayah kieu patepang deui sareng pun emang dina guaran dongeng Sunda Siroh Nabawiyah. Ulah hilap toel heula like sareng subscribe mugi bae kasayan saderek sadaya sing janten cengcelengan sampeureuun jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami ngawitan ieu guaran. Bismillahirrahmanirrahim. Gancangna carita utusan geus tepi ka tempat ngumpulna suku Huza'ah. Manehna dibagiakeun ku pimpinan suku Katut Ais Pangampih anu geus ampir kesel ngadagoan. Bagia utusan jaha anjeun mawa surat pangwales ti Kusai bin Kilap. Gantenan sun tah ieu suratna. Mangga urang ilo ku sararea. Heh sok pikeun dulur-dulur kabeh Bandungan ku sararea. Ayeuna kabeh rek macakeun surat kasanggupan ti Kusai bin Kilap ngeunaan sidang patali jeung kakawasaan minangka raja di Mekah. Dengekeun ku sararea naha parok atawa henteu jeung kahayang urang sararea. Harita keneh pimpinan suku Huza'ah muka kotak leutik anu di jerona aya surat ditulis dina kulit sasatoan anu dikirim ku Kusai bin Kilap pikeun maranehna ngaliwatan utusan ti suku Huza'ah. Sanggeus diilik-ilik barijeng ditimang-timang barabat wae pimpinan suku Huza'ah mimiti macakeun eusina eta surat. Kahatur pimpinan suku Huza'ah anu aya di Mekah, kuring Kusai bin Kilap geus ngarti kana eusi surat anu dikirimkeun ngaliwatan utusan pikeun ngayakeun persidangan geus sanangtukeun hak saha anu kuduna nyepeng tahta kerajaan di ieu tanah Mekah. Tibeh ditu mula kuring Kusai bin Kilap teu hayang ayana paperangan itu ieu silih kocorkeun getih. Kuring ngarasa guligah ku ayana pangajak aranjeun ku cara neangan kaputusan anu leuwih adil ti jalma anu wijaksana pikeun ngahindarkeun ngocorna getih jeung korban-korban jiwa satuluyna. Nya kuring nawarkeun hiji jalma anu geus legok tapak genteng kadek. Kuring khususna umumna suku Zurhum percaya yen eta jalma wijaksana estuning moal berat sabelah. Jalma nu dimaksud nyaeta Ya'mur bin Auf, hiji tokoh sepuh anu dipihormat ku sakumna masyarakat Makkah. Ngan sakitu balesan jeung panawarti kami, hormat kami Kusai bin Kilap. Tah kitu ginian tawaran ti suku Zurhum. Kumaha ari aranjeun? Nah sapu kana eta panawar. Ari kuring mah satuju pisan Ya'mur bin Auf. Manehanana jalaman bisa dipercaya. Ayeuna mah mending urang tangtukeun wae pikeun sagacangna riung mungpulung di persidangan. Satuju atuh buat kitu mah. Harita pimpinan suku Huza'ah langsung nitah de utusan nu sejen pikeun ngabejaan sarta menta kasadiaan Ya'mur bin Auf dina memeres eta pacengkadan. Dina waktu anu geus ditangtukeun di tengah alun-alun Mekah geus rame jalma ti dua belah pihakan erek nyakseni kana persidangan anu baris lumangsung poe eta dipimpin ku Ya'mur bin Auf. Masyarakat ngagelak itu ieu pasedek-sedek hayang pangharepna bakat ku hayang jelas ngadengen naon-naon anu dipagunakeun dina persidangan. Teu kungsi lila katingali hiji lalaki dedeg naek kana papanggungan barijeng mere tanda ka masyarakat nu hadir pikeun cempe ulah ngaromong bae. Menta diperhatikeun ku sararea masyarakat anu hadir dina poe ieu. Ayeuna boh suku Zurhum atawa suku Huza'ah rek nangtukeun nasib pikeun nyegah pacengkadan anu leuwih jauh. Nya poe ieu pisan eta masalah baris dibeberes ku kokolot urang sararea
anu gaduh nami Ya'mur bin Auf pamenta kuring ti kabeh pihak anu nyakseni supaya tertib ulah loba teu ngaluarkeun sora anu teu penting supaya sagala rupana jelas kadenge tur tak bisa beres roes dina poe ayeuna. Keur kabeh masyarakat emprak bari jeung ngucap satuju. Jep masyarakat anu sakitu lobana di eta tapatan jempe lirgaang katinca di papanggungan kiwari geus katingali wawaki ti suku Huzaah katut wawaki ti suku Zurhum anu keur disinghareupan ku Ya'mur bin Auf. Pok mimiti kadenge ku sararea Ya'mur bin Auf ngawitan cacarita. Samemeh kami ngaluarkeun kaputusan. Kami perlu ngayakinkeun hate kami ku jalan nyokot sumpah arandika ti dua belah pihakan. Ieu sumpah saupamana dilanggar ku anjeun sing ingat hukumna aranjeun minangka pupuh suku masing-masing. Baris moal dipercaya ku masyarakat anjeun sarta anjeun bakal dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha geus siap? Abdi siap pulanuun. Abdi ya siap. Harita Ya'mur bin Auf mentah supaya duanana sumpah yen bakal taat turut tumut kana sagala rupa kaputusan anu dikaluarkeun ku manehanana. Boh ti suku Zurhum atawa ti suku Huzaah kalian disaksian ku jalma rea di dua belah pihakan manehna nyanggupan kana eta pasaratan kalayan janji erek satia dina ngajalankeun kaputusan. Anu mimiti kami rek nyumpah ti suku Zurhum. Tuturkeun omongan kami nya mangga kulanun ngaran kuring Qusay bin Kilab dina poe ieu kuring sumpah pikeun keadilan kuring bakal tumut kana kaputusan ti hakim anu geus diangkat kuring bakal tumut kaputusan hakim nu geus diangkat ku kuring sadarea tah ayeuna pikeun suku Huzaah sok kumaha geus siap Nun. sok tuturkeun omongan kami nya kuring pimpinan suku Huzaah Kuring pimpinan suku Huzaah Sakor bin Hulail baris turut tumut kana putusan hakim anu kukuring sararea geus diangkat syukur tah ayeuna kabeh geus disumpah saupama salah sahiji ngalanggar tina ieu sumpah maka rasakeun keakibatna kusabab anu ngagugat kana ieu pasualan teh ti suku Huzaah anu ngarasa boga hak pikeun jadi pamimpin di ieu negeri. Kami hayang menta alasan anu ngayakinkeun ti anu digugat nya eta suku Zurhum anu dimangsa ayeuna geus diwakilan ku Qusay bin Kilab. Coba rengekeun ku sararea sing telik ulah aya nu kaliwat supaya eueuh masalah deui di poe-poe nu baris darang. Pok bejer beaskeun naon alasan anjeun Qusay bin Kilab pangna kekeh andika hayang diuk jadi pimpinan kota Mekah atawa jadi raja di negeri. Kabeh pasang panon mencrong ka Qusay bin Kilab anu geus siap-siap kalayan tenang pikeun nepikeun sagala alasan turut ngabela dirina katut sukuna dina eta persidangan. Pok Qusay bin Kilab mimiti ngajawab pertanyaan ti Ya'mur bin Auf. 450 tahun ka tukang ieu Makkah manglupakeun lengkop anu nanaon estu kesik jeung gunung batu. Datang leluhur kami ka dieu ngadon bubuara nyaeta Eyang Hajar anu diantir ku Eyang Ibrahim sarta aki kaula Eyang Ismail. Tekung silila datang leluhur kaura ti Yaman anu harita geus ancur bendunganana di negeri Yaman nya aranjeunna ngadon bubuara neangan tempat nu anyar
anjog kaya patempatan anu harita kakarek datang dina isuk-isukna Ibu Hazar minangka eyang kami nya kolot-kolot kami ti suku Zurhum anu datang ti Yaman menta kalayan ikhlasna ka eyang Hazar pikeun ngilu bubuara di dieu tah ti poe eta pisan kolot-kolot kami luluhur suku Zurhum babarengan jeung pun eyang Hazar ngaheuyeuk ieu daerah di tengah-tengah perjalanan datang jalma asing anu ngalindih kana kakawasaan suku Zurhum kurangan suku Huzaah nepi ka ampir tumpur ludes kaayaanana bari jeung manahanana teu bogaan dia saeutik oge pikeun ngawangun kota Mekah sedangkeun ti pihak Zurhum baheula eyang kuring Ibrahim jeung Ismail anu nyareatkeun haji anu ngawangun Ka'bah anu bogas umur Zamzam sok sanajan nepi ka kiwari sumur leungit satutasna suku Huzaah asup ka dieu ngalindih ieu patempatan kulantaran kitu kami boga hak pinuh pikeun nuruskeun ieu karajaan sacara sah sabab saestuna anu boga Mekah mah nyaeta suku Zurhum sigana katerangan kaula cukup nepi ka dieu loba pisan hal-hal anu geus dilampahkeun ku suku Zurhum pikeun Mekah ti mimiti Mekah aya tug dugi ka kiwari kitu kaharti tah kitu geuningan katerangan ti Qusay bin Kilab cing ayeuna giliran anjeun ti suku Huzaah naha boga alasan naon pangna anjeun ke hayang ngarebut kakawasaan ti suku Zurhum anu dipingpin ku Qusay bin Kilab pok ayeuna caritakeun nah geus nyieun naon anjeun di Mekah atawa geus boga yasa naon ka Mekah nepi ka toh-tohan hayang jadi raja teh menang pertanyaan sarupa kitu pimpinan ti suku Huzaah estuning teu bisa ngomongna naon kapeupeuh mamarasna di hareupeun jalma rea rek teu kitu kumaha sok sanajan manehna totoroso oge hayang kakawasaan tapi manehanana teu boga saeutik oge alasan pikeun mungpang kana katerangan ti Qusay bin Kilab pok kadenge Ya'mur bin Auf nanya anu kadua kalina kapimpinan suku Huzaah kumaha ari anjeun nah moal ayakeun pangbantah pek geura nyarita hatur nuhun Bapak Ya'mur bin Auf kana kasempatan anu geus dibere ka kami saeutik oge kami henteu mungpang kana sagala hal anu geus ditepikeun ku Ya'mur bin Auf memang kaayaan suku Huzaah istuning panjajah sok sanajan kami ngayakeun alasan-alasan tapi kekeh moal bisa ngabebaskeun tina dosa-dosa nu geus kaliwat demi kaguyuban masyarakat Mekah supaya henteu jadi deui pacogregan supaya henteu jadi deui banjir getih kuring sararea ti Huzaah memang nerima eueuh pisan andil suku Huzaah dina ngokolakeun kota Mekah ti baheula bener katerangan ti Qusay bin Kilab ku kituna kami kalawan ikhlas narima kana putusan naon wae anu rek diragragkeun ku hakim Ya'mur bin Auf ngan sakitu kaharti ku kami nya ayeuna dengikeun ku sarea nu mungaran kami rek ingatkeun kana sumpah tadi yen naon-naon anu geus jadi putusan kami teu meunang diganggu gugat demi eker ngajaga keamanan di ieu nagara saterusna putusan anu ku kami baris diragragkeun nyaeta timimiti poe ieu sagala kapanggurusan sagala kakawasaan sapinuhna aya di Qusay bin Kilab ti suku Zurhum Gur kabeh masyarakat anu aya di dinya
guru surat amal-amalan atuh awewe ti suku Zurhum rawah riwih cerik bakat ku bunga lantaran nya poe eta pisan poe anu ngandung sajaroh kurang leuwih 450 tahun dijajah ku suku Khuza'ah nya poe eta pisan mutlak kakawasaan balik deui ka suku Zurhum. Heuleuh waktos na seep cagah urang tenden di haneulem hieum tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.